itu pakai baju barang. Lamun si walung. Hah? Ya. Seta. Masih adun. Anu jeung dia. Dicuri? Motor. Yang motor. Cuma kahayang motor, gampang. Bisa usaha. Yang motor. Kan kayak kita bakal kabur. Ngali batu berarti. Tong ningali batu. Tong ningali batu, orang penting orangnya. Tong bakal kahayang, karunya kakola. Kan kayak kabel. Bisa gawe. Bisa ngalah duit. Arek, kurang kayak kabel di mata mah. Bukan kalau bakal. Wow. Dan bisa usaha mah. Itu. Kalau bang ngalamun lah. Ayo baliklah.